Kunaon ai Pak Haji? Pak Haji teh kepikiran si Moni anu dipikanya pika dede pika asi Pak Haji teh Dipikiran teuing lain nu geus eueuh. nya anger hate Pak Haji mah inget we ka si Moni dan hiji-hijina dipikanya ku Pak Haji nya teh si Moni lain di dinya mah borokok wae hidupna menang diatur terus ayeuna mah urang nelpon si Alo enak. Nelpon si Alo men cepat men buru udah ya gawe yang dia semua nih radio ada tep jadi diangkat si Alo kamar sinyal jadi angkat di rumah ini surang ngontrol kolam jeung kebon tapi Pak Haji hareudang Pak Haji kemana dilanya Sarua Pak Haji urang rek manggilna sarua. Ya gitu atuh, ayo tuh. Sandi. Blok asal ke depan. datang ada tong bisa salah kita lalu kayak diwongkeun beri dia halo Pak Haji kita nu di Cisaat Belokan ade yang biasa we yang apa iya tentang pertanian iya kumaha ya mau dibawakeun mun ngariwakeun bebeja apa Haji lapor tol. Saha? Oh, ieu mah alo Pak Haji, urang ka dieu teh. Oh, Assalamualaikum. Di mana maneh? Wah, Haji, dia abi tos di lokasi Sawalaga sana sebelah dia. Heeh, sok ditungguan Pak Haji di dieu. Heeh, sok. Oh, mohon atuh kayak gitu mah nya. Nuhun. Ayo, di hadap. Dia Haji teh. sehat. Alhamdulillah, Bang. Di Arab-Arab ku Pak Haji teh torojo. Naon ieu teh, Haji? Sasah ieu ngontek.
Halo. Ayo ngobrol-ngobrol di situ yuk. Yuk. Wah, udah kalau Pak Haji itu enggak ya. Enggak itu ah. Mana kuncinya? Astagfirullahaladzim, Pak Haji. Siapa? Di bumi. Pohon. Bodoh kasantolo. Kumata ayeuna. Ieu carana kudu lewat kolong ya. Kira-kira asup mal, Pak Haji. Jadinya ngaledek. Tingali Pak Haji awak genut jadi bisa asup. Sanes gitu, Pak Haji. Bilih. Saya ngobrol di jero. Siap. Eta geuning pergi ya, asup Pak Haji. Elah ieu ngait ieu pangmenarkeun ieu. Hari ngomong si Uwa mah abus lagi mah. Sok, apek celok. Kita jalan ke dia, wajib ada kumaha bukan buatan gelok pisan. Paling mana Pak Ji? Iya paling dia. Iya, enggak. Si Kemet carekeun we jeung carekeun sih. Di tukang ya Pak Haji pencetan. Tapi kita parana sih mah lo. Orang di ditu ayo. Mana? Tuh, paling ditu. Oh, ayo. Panas. Nah, Pak Jo latih Pak Yon. Sok yang sing arakur. Main bola teh nya. Tong garelut. Paling mana Waji? Iya Pak Haji. Waji ini paling mana deui di Ah, iya raoseun ieu tis. Saya di dia lah. Si Kemet geus carekeun deui wae sia. Jawir tadi denge. Bukan wae Pak Haji. Tuh di ditu tuh. Pencetan hantu. Aya kapergian naon Waji, urang ngabi ka dieu teh. Ai Wah Haji mah nita halo ka dieu teh. Ditah ngontrol kebon, kejeng sawah. Oh, mual teh gitu mah Waji cenah. Anu di paling mana? Lo, mana yang tadi tak tahu lo? Mohon Waji. Kau kayak jujur apa Haji? Dakwah mah kan cuma ngelingan. Ya lama mah mau habis cari tempo dina penampilan. Tuh, dia si Kemet. Carekeun aja yang carekeun. Naon atuh kopi-kopi eueuh urut-urut eueuh ieu teh. Aduh itu. Met, mau belikan urut, Met. Dia duitnya. Kunci jeung tinggal deui. Wae aing carekan wae. Rapi. Nah, saha di eta aulna? Bapak teh mantap wae.
Kumaha ya teh? sareng kemed. Aya naon? Ay, tinggal ku abdi teh akan teh siga nu loba masalah gitu, katinggal gitu ieu raraina menipat. Siga kumaha dia katinggalna. Ya kieu teh sanya namanya. Kamari teh keur ngarit disangka bangsat. Ayeuna ngarit ge bari can bebenangan ye. Teh bingung kecida. Kating kumaha ya terek minta tulung ya kena HP sugan we ka babaturan gitu nya. Kayak nulungan ngan ieu HP-na bawa baterean deh, aduh ampun kating kumaha ya teh lieur ah. Pikiran abdi Nya sok kumaha. masalah abdi digawe oge nya gitu. Aku maha gitu. Bukan itu, bukan ieu. Jadi abdi teh bingung udah dicaikan wae. Mangga haji berehan. Kumaha we gitu. Bageurna teh daya tara gitu tapi anak siga anjeunna. Oh gitu. Jadi kabinnya sih dan kumaha gitu. Nya Kaleno udah hubungan. oh jadi sarua bingung ya barinya gitu. Yang kumaha ya teh. Derek bunuh diri dah yang kena hirup gitu. Batu orang tuakeun. Wah ulahnya apura-apura. Tinggal itu bangsatnya pasan uring urang teh. Oh aslina itu tuh. Eta mana? Eta mah asli eta mah. Saya orang kali udah. Silakan Pak. Woi. Mau tes ya. Senang aing. Oh, lu atuh udah. Masuk eta. Si kemet ieu ah. Kata-lataan kita ngajaga bola. Parah. Anu atas panen. Panen lo, lain panen. Layak ke boboro. Si kemet kurang percaya wae ke omongan wae itu wae. Sudah panen mental. Jadi panen. Panen boboro. Kunaon ai sia? Bangsat benang. Lain bangsat dulu itu wes. Naon? Kolam tuh tinggali ke syarat kilauna ka mana? Teuing eta mah ya bae ieu mah tong ka jeung kolam ieu bangsat heula ieu. Bangsat tu mana? Bangsat nu eta nu pakai baju biru teh. Oh, adieu jelema. Benang. Salah. Yo. Ieu mah ieu bangsat ieu. Ieu nu. Itu bangsat anu lain. Bangsat bisa ya, bila aja teh bawa. Bangsat tapi apalagi pantesan yo. Ya, tah ieu tah bangsat teh. Gara-gara mana yang bro aja lain gue cecermat jadi gue aing mau ke membawa mana sabar balik kurang dikasih aja obat kurang
ngaran naon? Ieu ngaran teh lapis teh. Ayo, berangkat. Kurang aja. Kurang nanya ke belakang kan, Bang? Ini terbang kayak ini. Kalau sudah. Ya, sok. Kamana aja, kamana aja. Yang keperluan apa tadi? Iya, pas apa? Bayi teh bari naon? Kayak sana. Lau. Oh, lau. Jadi ini teh kumaha? Anu hiji Gendut. gendut. Nah, anu hiji begang yang Oh, Nah. jadi gendut jadi pegang. Yalah, ya. Anu pada itu naon di mana KTP jeung eta naon masa jam kitu eta. Naon tadi ka jero? wah ya sok. Ieu teh kangge jaga-jaga. Di dieu teh Pak Haji teh amak kasih bangsa teh amak kapegang. Pak Haji kapekung gitu ah. Kapekung. Nah, Oh, geuningan. Yo Pak Haji, iya nya. Anu di pengkolan kan? Oh, ya bener Pak Haji, teu ngalor KTP. Masalah bangsat mah ke ku abi disegap lah. Kami anu mencurigakan ku saya ditangkap langsung. Pak Haji. siap dan turun pisan nih Pak Haji. Teuing ngawakeun ya. Ya lamun aya informasi-informasi mah kontak we Pak Haji nya. Mana paling mana? Oh, itu Pak Haji. Uang terbang kan itu langsung. Ayo. Para urang aja. Eta mah urang eta. Oh, urang jeung 80 Pak Haji. Oh, itu urang. Yang terbaik. Si ayah nyori gayu deui. Oh, itu Pak Haji. Siap, Pak Haji, siap. Wah, Ada kan iya. masalah bangsa. Naon? Pulus, roda 4. Semangat. Pulang paling teh. Kan ngalapu. Oh, tapi tengah lapis pisan. Gas. Oke. Oh, ini bener tuh. Bang, Gas ke dah pulang. siap. Nah. Mana yang ada? Jadi pisahan kalau aya skala apa? Ada pola cara kemana lagi? Apa ini? Dan sebenarnya Haji pun Ayo. Lawan lu kieu pisan bangsatna. Gimana kemana? Ya karuar aing teh ka ditu, karuar ka hareup. Keluar ke mana kala. Ieu kada ieu. Mundur lah mani mundur. Nya Pak, nya Pak. Lagi. Mundur lagi ke apa lagi? Mundur. Oh, gara-gara sia Bu. Jadi Bu siapa nih? Aing lain omongan di sapama rewel tadi
sampai kapan tuh? Manis kuku ini. Gara-gara manis cek. Pokoknya cewek orang lawan lah. Waduh, mantap. Ya. Oh. Oh, jangan sini, Sob. Mantap. Menang, boy. Pak. Oh, ini tuh. Ayo, boy. Tuh, mantap. Aing bea. Sok. Yuk, yuk, Ya, apa yang jadi, Pak? Ruangan. Tuhan pisan. Yuk, lihat. Sok. Gara-gara sia anjing. Jadi udah kieu panggil. Lawan we atuh da tiluan ieu. Kawan. Jadi itu kumaha? Masuran naon mana mau beli urang eta? Hah? Sarwai maksud Pak Haji ya? Berarti ieu anjing ngaromong atuh cari cing wae. Apalah, Din? Kebangsaan lauk aing. Naon da Pak dulu ada iya kerja pada keluar iya gara-gara si Bro banyak paling ngomir kami tapi jadi kapal bawa itu dah mana angkur apa Duhnya. Sok, sia aku lu bener. Sia sarwana jeung siapa? Sok. Pak Haji. Kumaha nu ciri-ciri maling laut teh kieuleun? Gitu tah. Ieu anjing tah. Amarin kamari. Kamari bener ieu Pak Haji. Ieu tah jelema ieu peot-peot. Lain gitu masih Pantesan soalnya wawa ieu mah. Haji kalau bener kumaha di jelema kieu Ieu mah ngarasakeun wae. Pak Haji boborot wae. Bea aku yang guna. Terus bawa kan itu. di karuan atau di cuma keluar saya wae Perang aku tekeun mah pasti keluar deui. Karungan alungkeun eta karung. Ah bener lah gitu. Ayo. Aduh mah. Aja ya POG kebangsaan naon itu. Apa? aduh ya Allah tulungan aing eta Kamu aja. Ya cekurangnya ayo dari improve dari cekurangnya kuruna makan apaan nya dari skrip teh kieu cek abi ge tadi namang bae rek jahil geuningan ayo namang bae Ya apa? Weh, hampura weh. ya apa cokot ya aduh Anjing ngomong jadi kan terus kabe karena galungkeun kesan aduh air cek kurang oge nya tahu nih gedinya lo lain ka orang lagi di mana di dia siapa teu kotor goblok ya kesan goblok kesan kagok baru eta apa ya kumaha kesan-kesana ya kesan euy benar pokoknya mah ieu mantap ieu mah surprise aslina tadi ge mah londokan kieu nya HP nya duit aduh tontonan teh jadi tuntunan lah pokoknya mah jos we lah gitu semoga ieu tontonan menjadi tuntunan oge nya dina ngabangsat supaya jadi tobat nya ieu kesan kesana alhamdulillah ieu ngabungahkeun ieu muaskeun gitu mungkin sing di pasian like komen subscribe sekarang saregeun we nya gitu tah orang mah kapeuri sing jadi peurah itu amin artis sing jadi artosnya amin anjing ah kada lagi betul aya mau bantuan mau bantuan main bantuan main bantuan orang video pan
Wah. Ah.